Engke kudu nempuan hati batur urang geus datang ka mana ka cinta urang ka Allah, geus datang ka mana ka cinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeung aya niat jero hate sedengkeun hate mah pan teu kadeuleu pangjero-jerona ieu adalah hate sejero-jerona laut eta mah bisa dijaga tapi hate mah teu bisa kajaga hate mah hese leuwih jero tibatan lautan Selong kolot baheula mah Selong laut Selong ai ka Mekah teh beuh sia di laut Selong mah wah oyag-oyagan kapal ge kolot urang baheula urang mah heueuh we pajar teh Selong horenganan lautan silent weuh mantep nya bener nyon daing geus kumaha aing bae nya tah eta di laut eta masih bisa kajaga kene sajero-jerona laut tapi hate manusia hese ya Allah jelema namu kahiji imah masya Allah rapi make baju kokoh merek nage mun di deuleu baju kokohna takwa pohara pada baju ya karim ya Allah make kopiah hideung anyar mansrit merek nage Masjid Aqsa kopiahna ya Allah ya Rabbi make samping anyar putih merek nage Al Haji paneta baragus kabeh takwa haji Aqsa make sendal nage kulit Masjid Haramain Gusti hebat ka eta mah geus ucawade terus namu ngobrol rapi pohara ka kaler ka kidul ngomong nage Al-Qur'an hadis ya Allah ya Rabbi begitu tuan rumahna ka jero keluar tamuna eueuh nu tadi dibangga-bangga teh horenganan motor MX na hilang beserta orang takwa tadi nah eta kan teu kajaga kan ku urang teh teu kajaga sugan aing mah imam Masjid Haram ieu horenganan ya Allah ya lamun urang nyaho bangsa eta teh bangsat atuh mah ku urang geus diborgol ti heula tapi teu nyaho hate teu kajaga hate ya Allah datang ka imah urang calon kepala desa rapih biasa ngomong nage ini muringkak bulu luluhur nu handap ku ngeunaheun-ngeunaheunana ya Allah ya Rabbi teu kajaga urang barang geus jadi lurah teh Gusti Allah doa pamajikanana genep wahara nanggap orkes unggal malam minggu kabelah dia dah SPPT lain dirapih-rapih ke waduh diganda-gandakeun terus aya nu dijual nu masyarakat dijual hargana ge lipat harga ka masyarakat nama padu bae masyarakat ngajual 100.000 udah dijual 100.000 ge dibikeun dengan setengahna 50.000 ngaringkuk di Druji Besi pesantren di pesantren khususon teu kajaga kan urang ya Allah urang kawin
kahiji awewe Masya Allah cawadut irungna mancung halisna ngajeler paeh pohara pipi ngadaun sereh mata molotot salah meureun sia cenah kiai ya Allah ya Rabb bitis ngabuah jantung pohara jasa suku nagela lencos rapi lain cara orang rawa kidang diajak ke toko numahi bingungin tukang toko ke isi huku bau iba suku gajah tilok ayah di toko nomor 50 tilok ayah kan paling 40 hiji 2 tilu eta gejang lalaki awe mah paling 2 genep 2 7 8 30 geus pangetnya nama 50 urang jeta bae lamun leumpangnya di sisi urang teh ngageter bleg hah siapa sok haju sok keterlaluan deh ngomong tah ieu mah cawadeun ya Allah cangkengna lenggik papanting memang kumaha papanting ya Allah ya bahasana ngeunaheun jadilah kawin atuh ngeunaheun urang diempok-empok punyana segala rupa diservis teu meunang aya laleur di kebutaan punyana komo tama urang radar ieu tuluy dipencetan kabelah dieuna horeng geus biak 5 hektar makan hati ieu imahna ge sertifikatna geus di bank teu kajag-jag horeng geulis dengan beungeutna doang hatena mah horenganan teu kajag-jag tak kuari maningan urang kawin kanu geulis tapi makan hati apakah mah kemaningan kanu jore tapi bebasan maning mana Uyang ngajawabna ieu mah gak jawab udah puyang heuh aya nu geulis makan hati aya nu jore atuh amper teu naik ya Allah ya Rabb tah ieu teu kajag-jag hate teh saha nu bisa ngajag-jag hate tapi horenganan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum sanyana Gusti Allah teu neuleuh ka awak mah teu kudu dideuleuh ku Allah ku urang ge kadeuleuh lain berarti teu dideuleukeun lah sapira awak tina taneuh bakal ka taneuh walakin yanzuru ila qulubikum tapi Allah neuleukeun hate urang teh terus we dideuleukeun ku Gusti Allah nu manta qalbul mukmin baina fi usbu'in ala usbu'in baina usbu'ain hate jelema mukmin ieu aya dina usbu Allah sifat kekuasaan Allah antara kudrat jeung iradat Allah hayang nang Allah embung nang Allah cenah ikhtiar nang Allah gemantak ieu urang ieu lamun diaku ku urang bahwa urang ngaji tenang urang geus selesai naon-naon tapi serahkeun nang Allah ngadahar uduk nang Allah begitu dibayar urang gide kulan nang Allah cak tukang uduk goblok ge baik dipenjarakeun nang Allah kene sia pakai sesedekan Allah ya iyalah kal henteu kudu nempuan hate batur urang geus datang ka mana ka cinta urang ka Allah geus datang ka mana ka cinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeung diarahkeun ka mana kalbu urang mun cara panah apakah lempeng diarahkeun ka Allah yakni akhirat apakah dilempengkeun kana dunia Allah neuleukeun ka kalbu urang teu kacaglag hate mah
kadele nama kiai make udang-udang make jubah sorban ge datang ka bisa nyapuan jalan ngangsar sorban pohara aja ngaji lagi geus pohara mun di panggung teh mah bener-bener raja panggung beh Quran hadis dilalap pujana ujung-ujung nama horenganan bebe jajana coba carita be cekenanya kula keur majelis dunia jeung dunia terus kikituan kadeleuna mah bagus teu bagus ngaji bae dunia tadi jero hatena dunia tah eta berarti eta naon ngaranna udeng-udeng teh udeng-udeng penipuan. Mun aya kiai ceramah nyaritakeun pondok pesantren, majelis taklim saja eta penipu Gusti. Laporkeun ke polisi. Geus. Si masuk aju hantem-hanteman. Nah, ieu kolbu. Jaga ke urang hate urang. Bisi ngagelok ka sisi lempengkeun deui ngagelok deui ka lempengkeun deui sebab moal kebal urang di dunia teh rugi lamun hate urang gulak gelak lempengkeun deui ka Allah teh masyaallah tah eta kikituan teh perang bakalna urang keluar ti majelis sendal urang eueuh culak cilek ke belakang ler kidul wetan aya nu batur nah kebeneran cek nu aing eueuh cepit ieu aya kulit nah ieu meureun anugerah Allah goblok ngomong anugerah kipu doli pan ceramahna kitu deui ambil yang bagus tinggalkan yang jelek ieu meureun padol Allah ieu ada kain ceramah ulah sok sambarangan nu bodoh makan gitu tinggalkeun nu jorek laksanakeun nu bagus cokot nu bagus atuh mulai kuduna dideuleuan sendalna ipat dupang bagus dan nu kiai nah aja udah korban we korban ku ucapanna sorangan aduh bare dicokot teh cek kiai itu manu kaula pancak kiai ge nu bagus cokot ieu pantang bagus nah oh ai kitu mah tuh sabodo kiaina bagus mah coba lamun kiai teh bagus pan gelut mun nyatas ceramah juga gelut mending mun menang eleh deh tah teu kajag-jag hate perang urang ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb iya dah tapi kan innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum urang didelekeun kan ku Allah ndelekeun beureung aing dicoba ieu teh sendal aing teh beureunan dipaling ku batur dicokot ku batur eta teh gerak Allah endek neuleukeun beureun ka aing ketika sia turun teh sendal sia eueuh deuk kumaha lalakon sia didelekeun kan ku urang ku Allah teu kudu geus napak bae cek batur teh ngaji kok untuk pakai sendal untuk kajian lah kajian iya bae sendal kula pakai ulah aing mah asalna ge tina taneuh lah ieu dampal suku aing mah teu bagus-bagus teuing aing mah Jokowi lain menteri lain geus aing mah geus pokona ai presiden onam di persapatuan ge pantesnya nama sapira aing geus aing mah teu kudu make sendal dina ayana ge teu hayang aing mah geus tawadu jasa bau sorga jasa tamah sorga imam mah jadi kon teu pakai sendal leungit ieu bae nu abdi bila perlu dua atuh ka aing kan eta mah jurig ngaranna ku situ tah ya Allah ya rese perang we kolbu urang urang hudang bati peuting ngajuki mun teu inget bahwa Allah neuleukeun ka hate urang golepak deui tapi ketika ya Allah neuleukeun meureun ieu nu mantak aing dibere hayang kiih ge lain semata-mata titah kiih doang Allah nya karunyaeun meureun ka aing
ngan ngahudangkeun anak Allah melalui hayang kieu. Allah ndelekeun ka aing isin amat aing ngaji mah unggal minggu tapi penting ye hees kieu golepak deui bae. Boro-boro ku Allah ku guru aing ge lamun kadeulean aing isin atuh komo ku Allah. Gitu kan tuh komo ku pamajikan kak tadi lain gacai penting sholat tahajud lo ngomong sia cenah kakak sok ngaji ka ditu aing tos ngaji masuk ceramah bae pan di kula ceramah na ngaluyan kiai pan kakak mah penting tahajud eta urang teh lamun teu inget bahwa Allah ndelekeun ka urang moal hayang tapi ketika urang kieu keur Allah ndelekeun Ildallaha yanzuru la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum meureunana aing teh ieu dihudangkeun ku Allah melalui kieu geus sakalian aing mandi wudu salat Allahu akbar tuh kan tahajud tunduh nama tunduh tapi kulantaran asa didelekeun ku Allah biasa bae meunang sarakaat Rabbi firli poho ka Allah ndelekeun tenang tung deui datang ka subuh. Rabbi firli bacet. Ya Allah, Masya Allah. Aduh. Tunduh ka bina-bina jasa tama tuh. Ditangka moal aya di mamana ge tahajud sarakaat. Eta kan lamun inget jana isuk-isuk isin sebenarnya mun kanyawan boro ku Allah boro-boro ku Allah boro-boro ku Kangjeng Nabi ku babaturan ge mun kanyawan bahwa tahajud aing sarakat mah witir jaya ge mulai teh urang teh ngabagus teh kikituan teh ngabagus eta cara-cara ibadah ieu urang keur carita korban malah atuh geus tinggalin ieu cara ibadah nu bagus teh seperti kos kitu jaheunya teguran Allah orenganan melalui naon bae urang dihudangkeun teh melalui hayang kieu melalui pegel melalui galedeg melalui toke macam-macam Allah ngahudangkeun ka urang teh macam-macam dah urang hudang hudang galedeg eta teh ngahudangkeun goblok sia ceuk malaikat molor bae sia ya Allah gede amat segala teh Masya Allah ada nage tenimpa imah aduh lamun ka imah mah tuh imah aing kahuruan masih kene aing ditang tayungan ngomongna mah bagus kan akal marde golepak deui eta jelema blon bagus gitu eta geus hudang dihudangkeun ku galedeg masih kene encan daek kene bae tah salat pohara. Nah, iyalah mana gitu tafakur makin bagus. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Boga rasa didelekeun bae ku Allah. Aman urang. Moal daek suka cokot kanu batur jeung makin hari makin membaik, makin bagus, makin membaik, makin bagus. Sebab lawan asa didelekeun. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah nelekeun ka hate urang. Tah teu kajag-jag hate batur kecuali ku Nabi. Kangjeng Nabi mah atuh geus nelekeun bae ka hate teh setiap aya ka sahabat tamu geus kanyahoan. Ulah Kangjeng Nabi ku para kutubul aulia kadeuleu ku Allah bae dibere kasyaf. Ya, para wali-wali Allah nu dibere. Aya wali Allah nu teu dibere. Aya wali Allah nu dibere. Urusan kautamaanana urusan Allah. Aya anu teu dibere karomah, teu dibere kasab tapi luhur. Aya nu dibere kasab leuwih handap ngan laluhur-laluhurna ngan mun dibandingkeun kautamaanana urusan Allah. Ngan aya waliullah anu dibere katempo bae, katempo kos tipi gitu. Kos tipi hate teh kos tipi begitu kadeuleu kurang ka jelema teh kos tipi bae hayang mobil kadeuleu kurang mobil teh di jero hate teh leleumpangan mah kadeuleuan kumaha tipi bae gitu
hayang kawin deui ka deuleu tah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ka deuleu. Hayang anu dan lain-lain sebagainya. Seperti eta tapi kan hese. Eta mah urusan karomah. Nu jelas kajen teh mah. Urusan kos gitu. Ieu mah Allah neleukeun ka urang isin sagede aing dibere sehat, umur panjang, hayang naon bae aya. Ketika hayang kendaraan geus kabeuli, motor mobil hayang imah geus kajieun, perusahaan atuh kuari keur maju keneh, kauntungan aya. Tapi ieu ku Allah dideleukeun ieu aing magol bae ibadahna. Tah eta teh kan jadi motivasi. Tah boga hiji we eta tah boga hiji hadis anu sup ka jero qalbu urang sehingga karasa ku urang. Makin hari makin bagus, makin hari makin bagus. Urang mah HP perlu lah urang pengusaha, urang teh gitu. Tok ketika aya anu WA-an jajahe ieu mah. Urang inget bahwa Allah neleukeun, pae hantek. Teu perlu. Deui. Aman. Ngomong mah aman. Wah, alhamdulillah. Ya urang Karawang ieu mah. Nu kamari kapanggih teh, waduh langsung dan lain-lain sebagainya. Pohonya bahwanya keur dideleukeun ku Allah. Ih, sabaraha menit, sabaraha jam teh kaos kikituanan. Rugi urang. Ih, lamun di akhirat urang ka neraka ku sebab kos kitu. Nanaonan? Hanas urang di dunia teu sabaraha nikmat tapi di akhirat ka neraka. Pikir tak kurang. Ya Allah. Maningan mun boga HP buka kurang jadi mah surat Yasin. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Kadaleuna mah HP padahal makan Yasin. Barang datang ka Maliala ngagecrok cipan jadi susu. Sia li HP goblok. Aju teh dirobah deui ku jana diantepkeun. Kabeneran jakena ye ampun. Atuh teu sedekah deui. Nah kan kuduna mah maca Quran sedekah ieu lain ji jaheunya. Geus. Macem-macem. Mantaklah urang maca Quran di HP. Kula mah eta ngalem teu ngalem ka jelema maca Quran di HP. Kumaha meureun dina hate teh sebab teu mutlak Quran kan campur-campur. Di jerona teh aya jelema maca Quran di HP. Dibere teresep kan hate. Hate teh dibere teresep. Quran mah Quran bae sih nu khususon. Ila ruhi. Al-Fatihah. Eta urang lamun nyeklan Quran gitu resep, nyeklan Quran. Asli. Wah HP mah kan atuh sepira HP. Ngabohong aya di dinya, nipu aya di dinya. Informasi segala rupa aya di dinya, segala dijatet. Aya Quranan atuh di dinya teh mantek teu pati resep. Jelema osok di Mekah ge di Mekah. Di Mekah maca Quran di HP dibere resep. Komo di dieu mah. Di dieu mah lamun aya jelema maca Quran dina HP mun kula mawa tambang kalian. Teresep. Walaupun tidak naon kan atuh pan teresep bae gitu. Asa lain ibadah. Ate. Nya teu kajaga urang ate. Urang teh nyaho ku ari rencana-rencana nagara bakal kumaha kahareup nadek di kamanakeun bangsa jeung nagara. Lantaran oleh presiden nama kapan bangsa Indonesia nu piawai wakilna teh al-alim al-allamah Kiai Haji. Tapi wallahu a'lam. Hirup keneh apa henteu tawakil teu kanyahoan.
sebab cek kadege bahasa datang ka kuari tuh kan ieu keur carita kudu teu kanyahoan qalbuna wallahu alam ka kiai-kiai urang teh nyaho ka hate mah teh nya kunaon dia ku jero-jerona hate jero jasad masyaallah aya jelema bager di balik bager aya naon teu nyaho kan urang ya Allah ya Rabb ngan eta bae Allah mere pirasat Allah mere pirasat mukmin leuwih tajam tibatan pedang ahadu min saif aya pirasat kapan kapanggih jeung jelema ge aya pirasat set pirasat bareng tajem sakumaha urang kapanggih jeung awewe nyana senyum sabelah ieu ge pirasat jurig ge datang tuh kan Masya Allah kan urang mah kulantaran pirasat da kurang jelas panjelema mukmin anu hebat pirasatna mah anu leuwih tajam tibatan pedang ari mukmin anu biasa mah pirasatna teh eta mah campur-campur disangka awewe senyum teh bogoheun horenganan teu hanas di deketan ku nyana dibere gambar panah ai prak dibales ku awewena panahna dipotongkeun berarti kan teu narima ieu sial cek eta teh ai kaing senyum tapi horenganan buktina teu kajaglakan hatena goblok we dipelet sia tuh lalaki makan kos kitu pantang mundur pelet we bawa ka Cisoka lah Cisoka lo banu bojang kan cara gue pelet urang Cisoka Masya Allah maharna sabaraha karang Haji maharna pelet tuh kan dasar pelakunya namanya nyahoan ngan lamun awenang melet batilok langgeng di mana-mana pelet laas atuh cinta ge laas karasa kan tuh laas teh cinta sesuai jeung laas teh pelet beres pelet teh kos kitu cek mengaji pendit teh aing meletan besak sekali-sekali aing hayang nyobaan di pelet sanu pelet boga pikir ada yang di pelet jurig bener melet sia hayang dipelet aya deui loba boga perasaan yang dipelet goblok-goblok teh nya tiba heula cenah meletan bae hayang dipelet dah datang ka paeh moal anu melet nah ieu urusanna niat ya niat bahkan engkeuna aya timbul yakin nah lamun urang ibadah geus boga keyakinan Masya Allah karim indah ngeunaheun ibadahku yakin urang mau mencari yakin teh hese yakin teh aya dina ilmu yakin aya dina perasaan anu yakin aya anu geus kadeuleu ka syabhaq yakin eta keur carita kayakinan tinggal diri urang datang ka mana ya keyakinanana lamun urang dina syariat atuh salamet di akhirat ngan loba perhitungan lamun dina syariat tapi lamun geus datang ka ainul yakin ya Allah ya Rabb ngeunaheun ibadah teh urang salat ngeunaheun zikir ngeunaheun maca sholawat kumaha ngeunaheunana asa aya asa hadir mun urang maca sholawat asa dihareupan ku Kangjeng asa dihareupan we ku Kangjeng geus urang teh atuh kos nu ngobrol bae jeung Kangjeng indah bakal ngeunaheun datang ka ainul yakin salat kitu keneh asa dihareupeun Allah asa dideuleukeun ku Allah asa aya Allahna geus beda jelema nu salatna ku ilmu yakin jeung salat ku ainul yakin lain deui gerak-gerakanana ge Bang lain deui sebab penuh perasaan tah tinggal ngaragap diri urang aya aing hirup ieu pelebah keyakinan geus datang ka mana
ya Allah yakin eta hate ngan tidak yakin bakal nerop karena awak karena jasad yakin hate keyakinan eta bakalna dilaksanakeun sesuai jeung keyakinan ku awak jadi urang nempo awak jelema nempo jasad jelema anu di jerona teh aya yakin tuh ya jelema nu boga keyakinan ka Gusti Allah mah atuh sagala rupa gede ka Allah Allahkeun bae geus hararampang sagala rupana ge lantaran asalna ti Allah dilaksanakeun ku Allah bakal babalik ka Allah nyeraheun hampang modal ceramah nyana ceramah teh ieu teh dititah ku Allah digerakkeun ku Allah bakal balik ka Allah jangan bakal ka Allah moal hayang nanaon ceramahna ge istuni ngaji bae istuni tilok nyinggung barang neuleuh jam tuh geus sajam lamun ka Singapura mah bayaran mahal nanaonan sagala ka Singapura sagala jadi aku kejeung tiket Singapura goblok jeung macem-macem Masya Allah nah ya orang kudu boga kayakinan nyaritakeun seorang waliullah Bal'am bin Ba'ur wakila cek sakaul mah nabi tapi nu masyhur adalah wali kehebatan Bal'am bin Ba'ur nu geus teu asing deui lantaran boga santri lagi teh kira-kira 12.000 lu bisa hiberna 500 mun ngadua aras kadeuleu oyaguyan eueuh hiji doa nu ku Gusti Allah henteu diijabah ku hebat-hebatna Bal'am bin Ba'ur tetapi sakitu hebatna Bal'am bin Ba'ur tipolesednya maut kafir iman teu kabawa na'udzubillah min dzalik wa bidzalik masyaallah sakadar dibobotohan ku dunya bisa diijabah doa teh lantaran dina hate eueuh dunyaan di jero hate eueuh rasa agung di jero hate eueuh rasa mulya nu ngancik di jero hate teh kaagungan jeung maha kawasana Allah rasa kituna otomatis doa diijabah tapi kuari diberi hadiah ku masyarakat jeung ku pamarentah kulantaran manehanana diberi hadiah teh titah ngadoakeun teu beres ka Kangjeng Nabi Musa alaihis sabab Kangjeng Nabi Musa deka negeri kelahiranana di Palestina nyana titah dakwah di Israel tapi terhambat di jurang tih akibat doa Bal'am bin Ba'ur Masya Allah poha iyalah Bal'am bin Ba'ur cinta dunia mimitina diberi hadiah ku raja ku masyarakat tak kuari ieu kan carita kamari bahwa Bal'am bin Ba'ur teh sakitu hebatna diberi ayat-ayat ku Gusti Allah
boga ismul a'zam lumun dibacakeun teh karasa diijabahna ku Gusti Allah sehingga digunakeun anak kunyana teu beres lantaran aya hadiah-hadiah ti raja. Tiga sle Balam bin Ba'ura fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawi. Ayat nu sakitu lobana di jero dada lepas seakan-akan eueuh we ayat dibaca mah dibaca ngan disungut doang dipake ceramah unggal peuting kunyana 2-3 panggung tapi teu asup kana jantungnya baheula ieu mah sok aju kasinggung pansalakho minha kaluar nya tina ayat mantak daek babarengan jeung pamarentah nu zalim. Babarengan jeung pamarentah nu zalim mah masalah lamun urang beneran dek kana sehatanana. Tapi urang hayang babarengan teh hayang pamerena. Jeung hayang bersandingna dan lain sebagainya. Ieu tidak sawarehna kiai nu cilaka, kiai nu ngadoakeun pamarentah zalim. Ngadoakeun kana kazolimanana cilaka eta kiai sanajan udang-udangna sagede bakul cilaka masyaallah sing hararade ieu ayatna bacakeun ayat walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalb. Allah karim. Walau syi'na lamun kaulan agung jeung lamun kaulan agung ngarsakeun larafa'nahu maka niscaya kaula ngangkatkeun ka Balam bin Ba'ura diangkat ila manazilil ulama kana martabat manzilah derajat ulama. Jadi nak Allah ngangkatkeun jeung nurunkeun teh Gusti Allah nu agung sihade. Walau syi'na lamun kaula nu agung ngersakeun larafa'nahu niscaya kaula ngangkat ka Balam bin Ba'ura nu dibere ayat teh. Bihaku ayat diangkat ila manazilil ulama. Kamanzilah martabat darajat ulama dengan cara bi an nuwaffiqahu lil amal ku kaula dibere taufik daek ngamal masyaallah karim da batak lamun ku Gusti Allah dibere taufik ngamal teh ngamal hampang beramal teh asal diuk maca sholawat jadi teh otomatis injection masyaallah itu otomatis asal diuk zikir asal diuk Quran dibere hampang peuting hudang salat baca Quran zikir dibere hampang eueuh pikiranna naon ka sorga teu hayang ka neraka teu embung ieu mah geus bagus pokona mah beramal we ka Gusti Allah hampang geus kan urang mah kuari beramal teh hayang ka sorga embung ka neraka ya tah mah kelas TK tah mah kos kitu mah ya beramal kos kitu teh kelas TK sia kunaon eta ibadah we hayang ka sorga TK nol gede ibadah nu hebat mah lain kitu sia eta kunaon eta mah raja amat salat jeung segala maca Quran atuh ieu mah panita Allah bae mun sia hayang ka sorga mata mah sorga nu Allah nu rek ngasupkeun Allah kumaha Allah bae mun sia mah meureun embung ka neraka urusan neraka eta mah urusan Allah ieu mah pokona mah deuk galaksanakeun parentah Allah bae geus sakitu urusan ka sorga jeung ka neraka kumaha nu bogana bae tah urang ngadegeun ngeunaheun tapi ngalaksanakeun eta mah kelas wali kos kitu mah eta kelas wali mah kos ka itu ibadah teu hayang lantaran jelema anu masih keneh hayang unti mah eta mah budak letik ketika budak gering kemudian dek dibere obat hese bae diulik ku dokter nah ayalah bodreksin
iya obat ngan amis orok teman kos gitu mah tuh iya tah papais iya daun jerona ieu unti resep ngadahar papais teh resep ka untina ngadahar papais teh resep untina aya nangkaan dan lain sebagai cawat eta orok nu kos gitu ibadah ge ieu teh aing mah resep biasa aya sorgaan ya eta orok teh kos gitu komo teman ieu lamun dibaca sekean beuh warung maju beuh tah mah eta mah orok can lahir bagus parajas ikir cerita keikhlasan aju menang tante gitu menang ikir cerita ikhlas kelas tinggi menang mah menang bae daripada nya minta ka Gunung Kawi ye atuh bandingan maca ayat naon ieu ayat wa azin fil nasib bil hajiyatu karijala wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajin amiq eta teh paranti ngaramekeun warung lamun warung kan warung bae urang boga toko urang boga warung urang boga material urang datang ka nundutan berarti parah berarti nu meuli eta datang ka nundutan mah tuh tah sibuk mah ieu can kaladedan geus aya deui mul ieu can kaladedan ieu eta ngaran rame nah ieu ayatna wa azin fin nasi bil hajj ya tu kerijalan bakal datang jelema di kulli fajin ami itu berbagai daerah uji ada datang kabeh ka warung urang ngahutang kabeh beak geus kabeh aduh nang saminggu tutup urang maju pede kunaon tutup ludas kabeh akibat daun wa azin pinasi teu beunang kitu tah ngawirida teu beres ngawirida nu mantep tah ceuk kiai sabaraha ngawirida we tah mah urusanna khususon atuh khusus tah mah teu meunang dibrejakeun di dieu ngawirina sabaraha mimitina jeung tah mah kudu make sapi wah ceuk kitu beres sabaraha ulah ke sia mararaju teu bari seibadah ulah geus nu aya ge teu kadahar lah cenah meureun kieu mah teu nyaho misi sok jus uzon ka aing tuh iya horeng kersaning Gusti walau syi'na la rafa'nahu lamun kaula nu agung ngersakakeun la rafa'nahu niscaya kaula ngangkatkeun ka Bal'am bin Ba'ur bihaku ayat-ayat anu ku kaula dibikeun ka maranehanana diangkat ila manasilil ulama datang ka derajat ulama-ulama anu soleh lain sembarangan ulama carana bi an wafiqahu lil amal ku kaula dibere taufik daek ngamal masyaallah nu mahalna teh ieu urang taufik nu mahal mata urang lamun ngaji tauhid pama syaa kana wa ma lam yasha lam yakun naon bae nu dikersakeun ku Gusti Allah pasti terjadi wa ma lam yasha lam yakun naon nu teu dikersakeun ku Gusti moal kajeun ku kumaha ge sebab Allah teh al fa'alul lima yurid sangat migawe karena kersana kumaha kersa anjeunna wae eta batu wala mahroba li abdihi an ma'siyati illa bi taufiqihi wa rahmati wala quwwata lahu ala ta'atihi illa bi masyiatihi wa iradati ta eta udah mun ngaji tauhid teh eta tempat mabur tina maksiat ka Allah teu bisa urang dek kabur tidak maksiat moal bisa kecuali ku taufik Allah kabur da jelema ti maksiat ku taufik moal bisa jelema kabur di hareupeun orkes di hareupeun nu joget kecuali boga taufik dibere taufik ku Gusti Allah mabur moal bisa mabur tina mabok kecuali ku taufik Allah moal bisa mabur tina zina kecuali ku taufik Allah moal bisa mabur tina korupsi kecuali ku taufik Allah jeung rahmat Allah jelema bisa na kabur tina permaksiatan lumpat tina kagorengan kejahatan ku taufik jeung rahmat Allah sabalikna wala quwata moal aya kakuatan jeung teu boga kakuatan ka hamba ala taatihi ka taat ka Allah illa bi masyiatihi wa iradati kecuali ku kersane Gusti jeung iradati urang teu boga daya jeung kakuatan boga mengaji ka dieu teh kecuali ku kersaning Gusti lainna urang ngaji ka dieu teh nang kersa Allah nang iradat Allah
urang teh teu bisa ngalaksanakeun salat lamun lain kersaning Gusti, teu bisa ngalaksanakeun puasa lamun lain kersaning Gusti, moal bisa ngalaksanakeun gitu berbagai peribadatan jeung taat lamun lain kersaning Gusti jeung iradat Gusti. Inang maisha Gusti matak walau syi'na larafa'na, berarti ku Gusti Allah teu diangkatkeun derajat. Lamun ku Gusti Allah deuk diangkatkeun derajat teu babari bae dibere daek jelema ngaji masantren betah, sageus masantren betah getol di pasantrenna haji dibere paham ku Gusti Allah, sageus paham daek ngamalkeunana balik ka imah bener-bener ngamalkeunana meureun dikersakeun ku Gusti Allah endeuh diangkat haji daek bae baca Quran deui di imahna ge daek magahan budak pentingna daek bae urad wirid baca selawat zikir dibere hampang bae kituna teh tah. Aya undangan ke pendopo diberi embungnya nama aidit nama dikiriman di dahar mulai tarada tiga setik teh kepala setik ajunya ngomong ngarep-ngarep kamari mah ya kiriman ira kiriman nah mulai geus. Alhamdulillah kamari aya tokoh Golkar sumping masyaallah horenganan Golkar mah balager jadiana teh ya. Ih sekali ngaguriwalna mantep jasa. Aju kuyana dipenta nomor telepon bapak, nomor teleponnya berapa sih? Nah, Kiai goblok. Tolol sama Kiai kos gitu. Lain nanyakeun telepon Allah, nanyakeun telepon bupati, segala gubernur, segala DPR. Itu Kiai goblok berapa? Mukos gitu mah. Telepon Allah. Nuku ditanyakeun. Emang Kiai nyaho? Itulah nanya ka aing. Telepon Allah mati mimiti Fatihah datang ka qul a'udzu birabbin nas. Eta telepon Allah. Sok geura ge baca. Nembalan Allah ge. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Eta keur teleponan jeung Allah. Waduh. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Teu kataekan deh. Haji heuai-heuai kieu ye. Sopan saya cek Allah ke teleponan jeung aing heuai jeung bebenesia bau mani nyilip keur lobaan ge keke punten nya aya telepon we ge we wah teh ku galedeg gitu teh jelema blon urang ge hareupeun urang ge masih nyilip heula eta telepon jeung makhluk mah jeung Allah kakarak Ar-Rahmanir Rahim soek bisa teh sungut sia bisa kuat masya Allah nada kuda ada teu dibere taufik ku Allah teu dikersakeun ku Gusti Allah ai jelema nu dikersakeun mah ku Gusti Allah teh daek baca Quran daek magahan ngaji dipake ku nyana beutingna sare hudang teu puyeng padahal mah ieu sare teh jam 12:30 atawa jam 1 hudang jam 2 atawa 2:30 jatuh puyeng biasa bae berarti ku Gusti Allah deuk diangkat derajat teh dibere puyeng haji isuk-isukna biasa bae deui teu tunduh mun dihitung-hitung sare teh ngan sajam atau sajam setengah tapi teu tunduh coba ge jenderal 8 jam masih kene kekesek keneh panglima jenderal saruat dihitung-hitung 8 jam tambah 2 jam 10 jam atau mah hirupna sakedeung tapi tetep bae masih kena gegas sakene kodan tetep sagana puyeng aya tahajud isukna dibawa ka rumah sakit dibere taufik itu dibere taufik tah ku Gusti Allah tah teu dibere ku Gusti Allah teh kakuatan lamun dibere kakuatan atuh ku Gusti Allah masyaallah atuh babari eta mah kumaha Gusti Allah bae urang diberi kekuatan ku Gusti Allah tek ih ditangeukeun dunia di irah teh plek ih atuh teh mah urusanna Allah kan urang nu berusaha Syekh Mansur Sikadueun terus manehanana ke Mekah di Mekah terus ibadah cek manehanana deuk ka Indonesia deuk ka Indonesia kan naik kapal kebal baheula makan naik kapal cai angkleng-angklengan sabulan sedangkan urang ieu teh henteu ka dia dipanggil ku urang Banten berangkat jana melalui sumur Zam-Zam tap naik di Kadomas berangkat jauh kana lebih coba eta pakai lalagaan masya Allah karim
Masya Allah di Gadok Mas mantap aya tak urut sumur dah eta teh pertama kedua kali si kedua Cibulakan muncul nyana ge kaget lantaran buncal munajat ka Gusti Allah cek Gusti Allah Mansur tah kusia tutup pakai Quran kan ieu mah Quran ulah loba omong tutup pakai Quran jadi batu Quran nanti disebut batu Quran di Banten batu boga sejarah lain lalagaan tambah turun temurun orang sejarah kos gitu Masya Allah Karim mulai tadi Jasa Mansur panjang lah mundongeng nama segala Cikomoro ya panjang lah langsung nyana diundang ke Gunung Karang ke Sumur 7 naik nyana ka luhur naik lain make suku maka babacaan la ilaha illallahul jalilul akbar bismillahirrahmanirrahim terus kan ulah ya maksudnya kusia didarengekeun ke kusia dipraktekeun lain jang ibadah endahan jang tuh siapa kadinya bae gilir lah naon lah atuh aya babacaanana tuh la ilaha illallahul jalilul akbar bismillahirrahmanirrahim bumi buleud anu nahanan malaikat menang tina nur Kangjeng Nabi Muhammad dengan kekuatan nur Kangjeng Nabi Muhammad bere kula kekuatan perem hiber ge urang cih atuh ka bege moal aya nu kaluar ti nur Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi itu babari babacaanana eta coba cenah kukula atuh lain sabaca-bacaana kudu ditapaan heula di jero cai ngeueum sajam ulah kaluar-luar dimimitianana ku panglima heula kaluhur innalillahi wa inna ilaihi kula eta moal pikuateun mah moal bisa ai Syekh Mansur mah Syekh Asnawi kemudian atuh kabeh Syekh Abdul Karim sama manokat atuh dibere kuat ku Gusti Allah tek kuat sat naik nyana ka Gunung Karang nage atuh lain lempang hiber set can dijamah ku manusia baheula datang ka luhur pas waktu salat zuhur Allahu akbar eueuh cai cek cara eueuh cai jang wudu dia tepak plak jadi sumur hiji ngalah wudu nya di beres salat zikir ka Allah sambil zikir ka Allah kumaha lamun aya batur ieu deuk ngalah wudu di dinya caina leutik di dinya nyeun deui hiji di tepak deui tak aya deui sumur ngadenge dongeng mah ditarepakan kitu nya urang mah panjeun sumur geus kikian Deres sama kikian ge 10 meter 12 meter zaman urang baheula ku hari kapan make mesin konceng tilu poe can mangi cai saminggu nya gandeng tatangga kabeh geus kararieu bae konceng durut geus teh datang ka anak udah dapat berapa Mas 50 ada airnya belum ada sial ada juga asin biarin emangna tuh urang teu kebeneran masyaallah tapi Syekh Mansur datang ke 7 tek 7 sumur di dieu eta teh jang nyana jang babaturan jang ahli-ahli dinya jeung jang tatangga jang anu zarara 7 nu mantap jadi lamun urang nyaritakeun Syekh Mansur emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi tidinya lah tetap titip panjang dongengna tah ieu sumur 7 digunakeunana ku wari ku jawara lamun datang ka dinya aya caian geus jagoan kajen ku kumaha mun datang ka dinya caian nah lan lain sebagainya eta teh keur carita hiber karuas slek ieun sumur plak aya lah 7 dititip ku nyana nah moal dibejakeun tah nu kuari katitipanana aya kene arwahna maksudna sia masuk ka di mana terus kitu endek eta naon tuh sia ka ditu eta kos kari itu kan hebat amat dibere kuat ku Allah bi an nuwaffiqahu lil amal mentang mata nyana teh sapoe-sapoe ting teu sare biasa bae sare sajadina bae keur ngaji los eta ge nanggo si Allah terus sia sok ka singgung lain urang mah kunaon atuh ngaji teh ieu ngap bae wiridan teh ngap bae
salat nang maksakeun ieu teh teh dibere taufik ku Gusti Allah. Lamun dibere taufik mah masyaallah nu mantak ibadah teh urang teh nu paling hebat mah lain Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah lain eta Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim kalawan jebut jenengan Allah anu maha rahmanir rahim alhamdulillahirabbil sadaya puji tentu ka Allah anu mangga lain eta salat mah asli mah tah salat kos kitu mah bupati ge kos kitu gubernur kos kitu aya keur salat kabehan santri ge kos kitu kabeh tah salat jajabur tah kos kitu salat jajabur tah salat mah asli mah lain gitu salat model Kangjeng Nabi nu Kangjeng Nabi lamun salat teh cek Kangjeng Nabi teh asa ngobrol jeung Allah sehingga hazan kariweuh kesedih eueuh di bawah salat nu mantak di mana pusing Kangjeng Nabi mah salat kuncina kan kitu dina hadis di mana pusing baik pusing dunia maupun pusing akhirat pusing agama salat tentrem sebab tas kapanggih jeung Allah urang mah mun kuari keur centrang salat puyeng sabalikna urang mah salat bae ada pararuyang aing kurang tah salat puyeng aing mah reungit ambalayah reungit nyara rocoan ka aing tah eta teh kuat beda teh dibere taufik mah diuk ke tentrem deuk baca shalawat ngeudaheun ya Allah tah kuat taufik lah nah iyalah ketika kiai-kiai dibere taufik ku Gusti Allah daek ngamalkeun Al-Qur'anul Karim daek ngamalkeun isi kandungan Al-Qur'anul Karim nu diterjemahkeun ku para ulama-ulama ku para salafus sholih makanya leuwih hati-hati leuwih apik leuwih hati-hati leuwih apik leuwih hati-hati emang dek diangkat meureun ku Gusti Allah jadilah sholihin naik jadi waliun min auliyaillah nang Allah dikersakeun ku Gusti Allah dibere daek dibere mantep beramal teh sehingga asa jeung Allah teh nang Allah lain nang nyana ketika ku Gusti Allah dak diturunkeun ilmu aya di nyana Quran aya di nyana naon kitu ngaranna maca kitab aya di nyana hukum aya di nyana dak teges le baranglah nyana jeung pamarentah baranglah nyana jeung partai lain jore jeung partaina jeung pamarentahna kudu asal ulah hayang pamerena ulah ngadahar pamerena sebab ieu keur berangkat sabilillah yo jingjing kurang bupati jingjing kurang gubernur sing bener sia dibere duit ulah emang leutik kudu gede we tolol ieu we ulah urang berangkat ieu urang rarapih ieu Banten urang rarapih ieu Jakarta ulah segala dipimpin ku kafir segala nanaonan iya teh mah negara tuh penting mah jujur bae dek jujur kumaha kafir pugu ka dirina ge ngabohongan bahwa pangeran teh caknya ada batu ca dirina bae ge zolimin zolim atuh ngomong ka batur ulah sok ngomong teh di Jakarta kiai boy ini mah kafir juga adil cakna dalil teh podo sero sia mah tuh ku pangeran ge teu ngarti nya dek adil di mana tuh jang dirina ge zolimin zolim atuh ngomong jang batur kararesieun ngomong kos kitu bae ge ngomong kos gitu gaya mah geureuh jelema bae. Ieu cenah loba, kita dianggap jelema aja ku aing mah teh. Aduh, aya ge panglimana di dieu atuh eta prajuritna pan. Walau syinna lamun kami ngarsakeun cak Gusti Allah la rafa'nahu niscaya kaula bakal ngangkatkeun ngaluhurkeun ka Balam bin Bawra anu geus dibere Ismul Azam berbagai ayat-ayat anu sakitu hebat nabiha ku eta ayat teh walakinnahu tetapi le Balam bin Bawra teh geuning akhlada ilal ardi condong kana taneuh bahasana ge Gusti Allah teh akhlada padahal mah dimaksud sakana nu dimaksudna mamala hartina teh condong tapi gak bahasakeunana make akhlada nganggap jelema anu neangan dunia nganggap bahwa di dunia teh bakal langgeng akhlada bahasana ge kinayah nu mantap bahasa kinayah leuwih tajam tibatan bahasa tasrih dilangsungkeun ku Gusti Allah walakinnahu akhlada ilal ardi
munku urang disogolkeun tetapi de Bal'am bin Ba'ura nganggap langgang di muka bumi ieu sehingga ayat-ayat Ismul Azam nu sakitu hebatna diojol ka dunia. Manta kiai mulia eta teh ku Quran, kiai mulia eta ku kalam ulama, kiai mulia ku rahasia-rahasia ibadah. Nyana disebut kiai diojol ka partai Golkar, goblok tah kiai. Secuil dunia hila kemuliaannya na diojol datang ka dolor kabehan wajib milih Golkar namun teu milih Golkar sia ujianana cilaka tuturkeun ati Allah wa atiur Rasul dengekeun ku urang teh kiai eta sabaraha taun kakuatanana ujianana ngubrus ka sumur parem bener sadaekna bahaya tuh ngomong teh. Atuh sederhana bae sih cara Kipu Doli endek mah maksudnya sederhana bae. Itu dulur gitulah atuh aya waktu mah urang hayu bae darah hukum lingsem. Heuh kalem atuh jeron mah akur. Ya Allah, ya Rabbi masyaallah menghanyutkan itu mah kos itu. Ieu bahasa dage lain lalagan pohara. Walakinnahu akhlada ilal ard mun kurang dijabarkeun panjang melalui ilmu bayan mah hiji kinayah nomor kedua bisa dijadikeun bayan bajis berarti akhlada bimana sakana geus jelas ti dieu teh ilal ardi maksudna mah lain taneuh tapi dunia lantaran dunia teh di jerona adalah taneuh. Padahal mah dunia mah materi Gusti Allah wa mala ilaiha wattaba'a hawa condong kana dunia nuturkeun ka hayangna anu hina sehingga jana ngadoa wani ngadoakeun core ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam padahal Kangjeng Nabi Musa diangkat jadi rasul endek sabilillah jihad fisabilillah merangan musuh-musuh Allah ditahan ku doa Bal'am bin Ba'ura cilaka Bal'am bin Ba'ura diberi hadiah nu embung-embungan ge eta kan ti Bal'am bin Ba'ura atuh naon sanaon bedana jeung kurang war kiai muntah tadina nu beneran ge haram deketan ku bupati haram deketan dibere haram dak deketan deui dak haramnya kos itu teh deketan rada gede eta mah kumaha sararia bae dak janganlah tuh geus kitu nah geus beda jasa cak saha haram ye tuh musik aya dalil lah kajian kumaha ge ya kiai tinggal nungguan we waktuna tinggal nungguan waktu keur ieu mah dulur eta teh ribawi kos kitu teh bunga bang teh riba haram sia kredit anu dua akad haram sia we datang ka dinya aya pemerintah teh budak eta teh haram samarangan nya datang dari kalinya kiai itu sih haram tuh itu mah kiai nya sebenarnya mah jadi maksudnya itu kiai maning dirantai mah budak kiai duga heula kiai gaharamkeun kuari gahalalkeun ji lu gak ligu kitu kumaha eta dicabut walau syi'da la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi saeutik keur mondok nama hebat jasa jadi kiai hebat barang mulia kuari diojol kunyana kana dunia bersandinglah jadi mu'i lah depaglah dan lain sebagainya silahkan tinggal nunggu waktu taman kos gitu ngajual ilmu na jadi kiai lamun unu jadi mu'i lain mu'ina sia tah korup jeung pamerena lamun nya jadi muin negakkeun hukum di negara Indonesia hurung sia kajian hukum lagi hurung lamun sia geus nyaritakeun hurung berarti kabeulem sia ceka satu kumaha kuari mui mana kuari mui teh ya Allah mui teh sebagai filter lantaran negara urang negara demokrasi geus demokrasi mah teu berbau agama lantaran diserahkan kepada seluruh rakyat mesti ditunda kos kitu masalah urang boga mui sebagai filter geus atuh agama teh ya ieu teh ya kitu melalui pintu mui sebagai tos rejang ka pemerintah kuari muina
geus polusi di jerona erosi kabelah dia teu pernah aya dengungan-dengungan mui urang teh kuat daging kemari tengah bejaan haram halalna kuari berbagai-bagai lah geus harese ngomong urang horeng di jerona mah atuh lain endek nyaritakeun agama mui teh sarua dunia nu di arah teh atuh biasa komplotan kan itu walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa ya Allah ya ieu maka caritakeun anu baik anu dimui ai akhlada ilal ladzi condong kana dunia ma wattaba'a hawa tigeus leu bakalna ataupun dinu parte sarua bae atuh walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa induk dunia mah maupun di modern ya namun pasantren modern ai ngaranna mah pondok pasantren tapi anu jelas nama endek akhlada ilal ardi condong kana dunia wa tabahu boro-boro pesantren modern yayasan cara urang ge kuari pondok salapi tapi nu dimaksud mah dunia keneh atuh sarua bae sarua ieu sapira wadah salap ge ngan ngaranna doang ai ujung-ujungna dunia mah kitu-kitu keneh bae sarua teu saeutik jelema boga pesantren salap tapi orang di jerona mah ngajualan agama sarua ngan teu pati jelas doang salap mah rada deureus bungkusanana rada deureus aing geus modern mah mah geus dunia moal nyaho ka Allah bae kajeun kumaha kajeun ngomongna Allah-Allahan bae ge moal sebab lamun endek bener-bener ka Allah kembali ka salap wajeun sasaha ge presiden deuk ka Allah kembali ka salap gubernur deuk ka Allah kembali ka salap pondok pesantren modern jelemana maksudnya deuk ka Allah pasti ka salap sebab tuntunan nu asli deuk ka Allah salapi modern mah hanya omong-omongan ada doang sok renungkeun geura ge renungkeun ku urang deuk ka Allah mantak nu paling pake kasieun ku Amerika pondok pesantren salap pondok pesantren modern mah geus dianggap baturnya anak komo tanpa pemerintah mah anak sulungnya anak mah anak sulung iya pondok pesantren salapi cek Amerika waduh hese sebab ngadidiknya jangan mah biasa bae tapi di mana geus jadiina pondok pesantren modern mah ngadidikna pohara jasa tahajud berjamaah salat tasbih berjamaah salat dua berjamaah tanyakeun dalilna berjamaah mah yang ti mana teu nyahoeun atuh naon tahajud berjamaah emang pernah kanjeng Nabi tahajud berjamaah baca salat tasbih berjamaah emang pernah kanjeng Nabi salat tasbih berjamaah duha berjamaah hei naon atuh aya aturanna kumaha sih pondok pesantren mah biasa bae santri ge berjamaah ge carang antep bae biasa ngan kiaina ngadoa ya Allah ya Rabbi si eta tilok berjamaah Gusti tamah ai kira-kira bakal bener lalaunan Gusti ulah sakaligus supaya daek be lah mulai magrib doangnya na hiji isya magrib isya subuh mati lok engke ge nyana tah sabulan 2 bulan mikirnya dua jeung isya dua pesantren salap mah kos kitu tentrem adem kalem tapi di mana geus daekna sebab berangkap tina nurani henteu kapaksa ya nama masyaallah geus lamun geus kos kitu loba jelema sorangan ibadahna tetep bae di kota di gunung akur bae nah lamun nu tadi cara tadi mah tadi berjamaah-berjamaahkeun asal teu berjamaah bae teu tahajud salat tasbih diberjamaahkeun asal teu berjamaah bae teu salat tasbih boro-boro masyarakatna kiaina ge teu salat tasbih eta kiai goblok nungguan berjamaah bae hayang di kiai-kiai kiai nu asli mah tilok kiai abi ngiring berjamaah ulah sorangan bae sorang horeng tilok nya ge sial teh kiai pisan kos nu ikhlas teh kitu horeng nipu sarua Iqbal Ambin Banguro nyana teh kapincut ku dunia akhlada ilal ardi wattaba hawa pamere pemerintah pamere tokoh akhirna tigesle nyana ngadoakeun jahat ka Kangjeng Nabi Musa alaihis digambarkeun ku Gusti Allah famasaluhu kamasalil kalbi tamil alaihi alhas
au tatsrukuhu yalhas sipatan jelema model ban lambin bahoroma eta percis okos anjing masyaallah kumaha eta anjing-anjing tayin tahmil alaihi lamun anjeun ngusir ngahardik yalhas anjing mangelel bae aya anjing datang ka urang-urang digebakeun hus anjing mangelel tatrugu atawa diantep ku urang teu digebahkeun tetep bae alhas digebahkeun ngelel teu digebahkeun ngelel sebab nyana mah jadi watek ngelelna kiai anu cinta dunia kos Bal'am bin Ba'ura eta teh kos kitu sipatanana kos anjing selalu ngelel bae lantaran di jero hatena dunia ngelel kos anjing. Na'udzubillah min halik persis digambarkeun li anna lasat tabi'atun asliyatun fi lantaran ngelel eta watak anjing anu asli. Pakadzalika halul haris ala dunia kitu kene jelema anu kasengsem loba terhadap dunia. In wa'adahu lamun ente mapatahan ka jelema anu cinta dunia la yaqbalul wa'da moal daekeun narima kana papatah tetep bae neangan akur jenjana dunia lamun diantep kurang teu dinasehatan walam taizu pawarisun aidon tetep bae dunia bae kiai lamun enggeus kos kitu percis digambarkeun anjing ku Gusti Allah ngelel bae di mana bae dunia yen pondok pesantren modern maksudna dunia sekamana maksudna dunia di ondangarium maksudna berkat dunia silaturahmina ge ngan ngaran doang nu dimaksudna dunia neangan ka murid ge dunia kiai kos kitu gambaranana anjing moal bisa dinasehatan sama kiai kos kitu kurang dinasehatan ngelel bae marah malah ngegel bisa jadi nasihat ngelel bae ilah kiai mantap kiai asal dibere bae ku pemerintah komo haju asup ka Golkar ngelel bae teteh ngelel dunia beubeuleun bae ka pendopo dunia maksudna diondang ku bupati dunia maksudna naik ka panggung dunia maksudna jeung teu cenah kiai ikhlas coba aing mah hayang nyaho kuat teu nyana naik ka panggung ikhlas teu dibere maksudnya eta teh ari putaran ka hiji putaran kadua teh nu kitu ngaron eta ai endek calon bupati teh osok ngider gitu kayak panggungan naon ngaranna pun aing mah bunga denget nu sejen naon ngaranna kampanye maksudnya aing geus nyaho teh tadi teh kampanye hayang ngadenge jelu we gitu tah